Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah tilok salat aing Ramadan mah salat geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae sakitu doang. Aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah Allah teh ngahampura manya aing deuk dihampura teu bungah mantak aing mah bungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuh ku rahmat pinuh ku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing satahun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan. Paeh kaimpi ku ahli Allah ditanya, hei sia ieu kumaha di jero kubur? Pertanyaan alhamdulillah salamet cek kan. Jadi penghargaan ti Allah geus dibere surga. Nu bener sia. Eta sebab boga amal naon? Amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan. Melalui pengajian di lemburna masing-masing di dieu aya nu di TV segala macam. Malah mah ngajina lobaan di TV sebab bari hiburan ngaji. Guru teu neuleuh ka nyana-nyana teu neuleuh ka guru. Bari ngadapang, bari ngarokok, bari ngopi. Jadi ngaji di TV mah kos gitu. Badak ta'akur jeung persyaratan taklim. Lolobana teu mangpaat. Cacak-cacak urang ngaji kieu ge pa adu hareupan makena mah eungap. Hasil ngaji urang bebenangan dongeng-dongeng tahajud eta teh maksudna mah nitah supaya urang daek tahajud. Dongeng-dongeng salat duha nitah supaya urang daek ngalaksanakeun salat sebab engke di akhirat begitu urang deuk asup ka surga lawangna aya mereka babut tahajud. Wah nu tilok tahajud teu bisa lewat lawang eta. Tanya ku malaikat mana kartu tahajudna? Hage kartu kredit dibalikeun ka neraka. Aya babud duha nu tilok salat duha teu bisa asup lewat lawang eta. Babul witri bab salat witir aya. Babus sedekah nu teu boga kartu sedekah moal bisa asup lewat lawang eta. Aya deui babur rayyan ieu mah diperuntukkeun ka jelema nu puasa di bulan Ramadan. Nah sugana tuh tahajud urang teu bisa asup. Duha mah komo, witir apalagi, sedekah mah berat. Sugana atuh babur rayyan. Aya nu ngacung harita Sina Abu Bakar. Pas Kangjeng keur nyarita kitu Sina Abu Bakar ngacung, "Tuan, ai tadi makan eueuh nu arasup. Kumaha lamun nya tahajud, nya duha, nya witir, nya sedekah, nya puasa tah lewat mana tah?" Kangjeng Nabi senyum lantaran nukos kitu teh Sina Abu Bakar di aya kabeh di manehna tahajud aya, duha aya, witir aya, sedekah aya, puasa aya. Cak Kangjeng Nabi ulah loba tatanya Abu Bakar, maneh menek lewat mamane mangga bae. Jadi bebas apa milih jalannya, masya Allah. Mudah-mudahan orang yang ke dititah milih atau diaminin gemual bae. Aing teu mah.
Allah karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat wallahu a'lamu bil muradih. Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman. Ahok mundur iman ke Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok urang nu iman asup ka ayat eta entek loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim ke pengajian pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ke majelis taklim deuk naon nya hayang disundatan sundatan bisa jangan. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipardukeun ka ranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu ternyata puasa mah umat nu bara heula ge di syariat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud dan selanjutnya ka ditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo, boro-boro beurang nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo. Bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah. Nah, manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae. Ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng. Eneng eta ge sarua. Beres tepati gede teuing pelen mah gede eneng ieu mah geus. Mun di luar aya nu bari ngopi towel sia eneng. Kehebatan hewan teh hampir seluruh hewan kararitu bae. Terus bae nyatuan hewan mah tanpa pamrih. Manusia ge lamun terus bae nyatuan tepati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen. Jangan bedakeun manusia jeung hewan. Ieu secara tabii watak gurizah adalah ku puasa. Ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal, fikir, mantek lama. Nah, urang teh kuari mah deuk dibentuk ku Allah supaya bener-bener jadi manusia. Maka tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam, terus Kangjeng Nabi Idris, terus Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi kadieuna, terus Sulaiman, Daud, terus datang ka Kangjeng Nabi urang. Ieu instruksi puasa mah aya. Sababaraha profesor meneliti
sababaraha doktor meneliti Jerman, Amerika, Prancis aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Coba di Injil mana instruksi puasa, coba di Taurat mana instruksi puasa, coba di Zabur mana instruksi puasa. Ternyata di Injil eueuh, di Taurat eueuh. Nyana kaget. Dokter meneliti ternyata laporlah ke profesor Islam, disengserikan ke profesor Islam, ke dokter Islam lantaran mual bohong Al-Quran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teliti kembali, ternyata ku barisan Kristen, ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang dokter di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kagetnya. Ialah keistimewaan penelitian agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali, terus Injil, Taurat, dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh berarti Injilna tahrif, lain Injil asli. Ketika baca Injil asli ayat geus kajen teh mah sakadar carita, urang mah deuk aya deuk eueuh teh mah urusan nyana, urang mah kitabna Al-Qur'anul, dina Al-Qur'an aya instruksi puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga jasa. Aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, masyaallah. Ketika bukana jeung rujak indah jasa. Indah jasa. Peuting teu eureun-eureun nyatua. Eureun ngees bae. Saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa. Ya, eta kan ku bunga berarti. Bunga. Bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sapatu. Meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Lamun urang bungahna kuno karar itu eta mah bungahna bunga hawa nafsu. Lain bunga ku eta bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuku rahmat, bulan Ramadan teh pinuku magfirah. Masya Allah karim, di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan sakikituna bae, tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan. Hei Ramadan, awas, ieu mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakeun. Ulah sekali-sekali mane nyatat kagorengan ka umat aing. Ulah dicatat tuh goreng-gorengan bagus bae. Masya Allah, urang ge kaget jadi akhirat. Artinya kaget nonton TV nggak penting catatan awal, karena neraka mah tetep sih. Itu gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan. Hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah, tilok ibadah tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi. Nyana make pakaian nun pake karesep ku jana, nyana salat
nyana puasa biasa bae jadinya nama sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui segitu bae namanya nama. Nah ditanya Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho ngadenge aing ti kiai-kiai mantak aing sok mabok Ramadan tutup aing sok dina Ramadan mah henteu aing mabokana mah tilok salat aing Ramadan mah salat geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae sakitu doang aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah, Allah teh ngahampura, maknya aing geus dihampura teu bungah, mantak aing membungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah, pinuh ku rahmat, pinuh ku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal pae di bulan Ramadan. Kaimpi kuali Allah ditanya Aisyah kumaha di jero kubur pertanyaan alhamdulillah selamat cek kan jadi penghargaan ti Allah geus dibere surga nu bener sia eta sebab boga amal naon amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan disambut song-song ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan tak eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun sorga geus bejaan ka urang lembur bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sejen mah los ya deuk apruk-aprukan ge asal Ramadan bae kitu geus kitu bae geus pokona mah bagaimana sih bebas asal Ramadan geus bebas bener kan bisa kiuci tagakeun kitu ka ditu ka kiuci nulis pokoknya bebas bae nginahin pan mantep jasa masyaallah geus urang ge alhamdulillahirabbil alamin nah yajibu shaum ramadan bi umrin khamsah wajib dilaksanakan puasa bulan Ramadan di mana geus aya salah sahiji perkara tinu 5 hiji dikabali Sya'ban 30 yauman istiqmal tanggal hiji bulan Sya'ban teh salasa nurutkeun ceuk hisab kopi salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo ngahenen kara sejero ta eta istiqmal garana bikamal Sya'ban 30 yauman ini sebab bulan Islam eueuh 30 hiji pas 30 tingali malam 30 can hilal sikmal ke hiji nomor kedua biruyatil hilal kadele bulan sabit hilal bulan sabit aya qamar bulan purnama hilal bulan sabit nah neuleuh bulan eta geus sarua wajib ngalaksanakeun puasa ku sebab ru'yatil hilal jangsa di hak madra'ahu di hak jelema nu nulis sanajan fasik nyana neuleuh nyana pasek wajib bae puasa sebab cek Kanjeng Nabi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30 yawman cek ahli balagah ma bade istikhdam sebab liru'yatihi balikana hilal Ramadan aftiru liru'yatihi Syawal cekah yang Nabi puasalah marane kabeh liru'yatihi sabada neuleuh bulan sabit
Ramadan. Bukalah maraneh kabeh liruyati lambi mada ba'da sabada ningali kana hilal bulan Syawal. Mun teu kadeuleu fa in gumma menung misalna alaikum fakmilu iddat sya'ban 30 istiqmalkeun 30 poe. Wa nomor katilu bisubuti tetap dah hilal yakin man lam yarahu bi'adli syahadah bagi jelema nu teu neuleuh kana hilal urang di lembur eueuh nu neuleuh perkabupaten ge eueuh nu neuleuh hanya ada beberapa gerintil nu neuleuh hilal ngangsongkeun nyana ka qodi diterimalah ku qodi dengan dalil-dalil dasar-dasar anu otentik, maka qadi memberitakan untuk umum bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan dengan terlihat hilal oleh Fulan bin Fulan di daerah anu. Nah etalah wajib puasa. Ieu nu sakurang dilaksanakeun. Hiji kudu jelema nu adilna adil syahadah lain adil riwayah. Nomor kedua syahadahna kudu syahadah hisbah karena Allah la marjua biha thawabad dunya. Ulah aya muatan gaji, muatan dibere, muatan organisasi, muatan politik. Ulah aya ieu mah syahadahna kudu bener-bener hisbah teu jalan di Indonesia kos kieu. Sebab di urang aya tim ru'yat digaji. Ketika digaji lain hisbah, ketika lain hisbah boro-boro ahli tasawuf, ahli fikih geus teu narima. Ai kudu dibejakeun terang-terangan makos kitu. Kudu nu bener-bener lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur muatan organisasi NU kieu, Muhammadiyah kieu mawat maneh masing-masing geus lain hisbah nu kos kitu. Utusan ti berbagai partai aya, jangan dukung ngaluhurkeun partena masing-masing, hitunganna ge masing-masing, lain hisbah nu kos kitu mah teu meunang diandel kos kitu mah kadenge ku ceulis yak eta kos kitu. Kuduna syahadatu hisbah, tim bisa dibentuk ulah dibere duit. Ye cenah aing mah embung leumpang antepkeun kana mabur. Nah, kudu dibere duit bang kan aya unsur-unsur. Nah, di Indonesia nu tim diterima ku negara lantaran aya plot. Nu di luar tim sanajan bener nyana kerda Allah teu diterima, geus menyalahi aturan. Geus menyalahi aturan, geus sabodo kula mengan sakadar nyaritakeun doang. Dek nurut sia kan kos kada ditu los. Tos pokona. Ngabimbangkeun umat. Teu beres teu mah kos kitu mah. Kudu karena Allah. Ulah aya nanaon. Ieu mah memehna geus diberitakeun. Waduh, masuk tim ru'yat lumayan ya. Ada berapa? 3 gitu ya beres. 2 3 kabat bi ikhbari adli riwayah aya berita ti jelema nu adil caritaanana mausukin bihi nu kaandel caritaanana eta mah endeup menusuk hati ngabenerkeun atawa henteu nu jelas aya berita ti jelema adil caritaanana bahwa ru'yat telah terlihat, hilal telah terru'yat, wajib puasa. Atawa itu ghairi mausukin jelema teu kaandel
cuman asup ka lubuk hati. Dalil-dalilna dengan jelas, ucapan-ucapanna dengan jelas, padahal mah ieu jelema ucapanna biasana mah teu kaandal. Tapi saat ieu mah urang percaya, bisa dipercaya, wajib puasa. Nomor kalima bizanni dukhuli Ramadan, sangkaan asup bulan Ramadan bil ijtihad, dengan ijtihad bi man istabaha alizal, bagi jelema nu keliru. Aya jelema di penjara can aya informasi kumaha-kumahan nyana utang hitung sorangan di jero penjara, ternyata cek hitungan nyana poe anu puasa teh wajib ngalaksanakeun. Atawa di gunung sorangan bae ewe informasi di kota di negara nyana hirup di gunung sorangan bae, ijtihad lah hasil ijtihadnya wajib dilaksanakan puasa. Atawa di kutub baheula kuari manggeus eueuh anu teu kasorang ku informasi ieu mah keur carita kuari maka kutub-kutub informasi terus aya, wajiblah puasa. Syurutu sihatihi arba'atu asya, hari syarat sana puasa ya opat hiji agama Islam ahok tesah puasa. Artina kafir mah Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu tesah puasa lantaran kurang syaratna. Di antara syaratna kudu beragama Islam. Jadi ayat syarat mamaya tawaqqafu wujudu syai'ala wujudihi, sesuatu anu tawakuf ayana perkara kana eta kana wujudna eta perkara kos salat ya syaratna kudu wudu. Berarti lamun teu wudu teu bisa salat. Tapi aya mah wudu teu kudu salat ge teu naon. Ngan syarat sahna salat kudu wudu ta eta syarat ngaranna. Iki sarua syarat sahna puasa kudu beragama urang mah alhamdulillahirabbil alamin lahir ka dunya urang geus terbentuk Islam lantaran indung bapa urang Islam. Urang mah lahir ka dunya geus teu hese capek hese beleke langsung geus melongpong lawang sorga, tinggal ditutup apa hentupna. Dua aklun berakal yakni tamyizun, geus jelema nu teu tamyiz kaya ning edan atawa sobi budak leutik ta eta teh can tamyiz eta encan wajib aca teu sah puasa na lantaran kurang memenuhi syaratna kudu boga akal. Ketika budak ieu ngalaksanakeun puasa bae training ieu ganjaranana engke jang indung bapana. Tilun nikoun min nawi haidin, suci tina sebangsa haid nipas wiladah na ieu kudu suci tina eta bagi kaum awewe. Lalaki mah eueun haid paling nongtot bool. Di wajang kaum wanita kudu bersih tina haid nipas wiladah. Haram awewe nu keur haid puasa haram. Sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa. Nomor kaopat wa ilmun biqaunil waqti qabilan lissaum, nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa, nyaho ka waktu puasa. Nah kos urang kuari
dek nganyahokeun waktu puasana iraha ke insyaallah orang jelaskeun. Syarat wajibna puasa aya tadi mah syarat sahna puasa ku ari mah syarat wajibna puasa 5 hiji Islam urang alhamdulillah geus kawajiban puasa kulantaran syarat wajibna Islam atuh jelema murtad ge lantaran tata dina agamana Islam nya kewajiban puasa ngan teu sah ku ari mah lantaran nya kaluar ti Islam bongan tata dina Islam jadi kewajiban puasa jelema murtad batat kulantaran nya teu puasa disiksa ke di akhirat. Nomor kedua taklif balik berakal budak letik nu edan nu ayan mabok wajib puasa nu wajib puasa mah nu kataklif ku syarat jelema balik jelema boga akalna sampurna eta wajib puasa. Katilu itokoh kuat ngalaksanakeun puasana aki-aki nunggus kolot aki-aki mah kolot aki-aki ngoraja aki-aki nini geus karolot geus teu kuateun puasa ieu teh kudu puasa la yukallifullahu nafsan illa wus'ah teu kuat puasa teh lantaran geus aki-aki teu geus nini nah eta teu kudu puasa. Urang ngeuneuh aki-aki jeung nini emang teu pati resep ieu sebenarnya. Urang lalaki neuleun nini ribet sebenarnya. Geus eueuh pikahayang. Tapi eta Kiai Akik ngimpi, Syekh Akik teh seorang kutubul aulia. Ngimpi kapanggih jeung nini ukuran umur 100 tahun. Tapi maka sedo. Maka bola-bola. Masya Allah, lipen. Hebat jasa. Ya Allah, ya Rabb. Make ieu lagi non ngaranna wedakna aya meureun bangsa 2 cm. Wah, hebat jasa. Make lepis. Ya Allah, ya lili bengking bongkok make lepis, biasa make kaos biasa. Ya Allah. Jadi sakit teh bingung ngegerokeunana, ai digerokeun neng geus kolot, ai digerokeun nini pakaianna pakaian si neng. Nya kumaha ngegerokeunana ya digerokeun neng cek teh. Ih, neng cek ini atuh ya mah. Oh tuh kader nih, ih neng atuh ya sih kumaha cek teh. Ai kader tuh ning ne atuh. Neng ni kade aya naon sakeun ieu mah ditanya bae ai nini nu sebenarnya saha ieu kieu ini lain kitu asana kutu pararantes ieu kolot-kolot pakaian kos kieu nyana seri bari senyum ya. Ya Allah aju matana biasa ting tung gitu. Cek saya kita ieu udah gede ada gede amat laga nini baik ya sadajan dikicepan gitu hayang gak sia tapi nyana ngicepan biasalah awewe mah kos kitu komo jahe mah sujam senyum ngadeketan ditanya deui ku si Akik ai nini saha nu sabenerna kula teh dunya cekeun oh dunya cekeun kula dunya kula geus kolot ngan kula ngahajat cek yana make hiasan supaya jelema tertarik. Waduh atuh dieu kos kieu mah jelema meureunna hampir tertarik kabeh ka ini. Alhamdulillah cek yana biasanya lagi nyebut alhamdulillah paseh alhamdulillah. Alhamdulillah cek yana loba jasa jelema nu tertarik ka ini. Komo lamun di dalam di tukang mani ini teh atuh teu kadele kolot da ieu mah buk di blog ini.
jadi dunia teh geus kolot ngan dihias geus lamun aya jelema dagang karung iprik-iprik karung berarti eta teh keun iprik-iprik nini-nini jelema dagang di toko berarti nyana keur nungguan nini-nini deres taman dudara ragang kabeh ge teh mah ieu kiai nu ngudag-gudag dunia berarti ngudag-gudag nini nu ceramah neangan dunia berarti Al-Qur'an ojol jeung ya Allah itu orang namun dikitukeun bang oh masya Allah ini bengki katilu kaopat wasihatun jeung sehat wajib bagi jelema nu sehat di bulan Ramadan ngalaksanakeun puasa Ramadan sebab geus mencapai kana syaratna nu penting manehanana sehat lamun gering teu kawajiban puasa teu wajib puasa gering ustad ka imah jawara Waalaikumsalam bulan Ramadan keur ngadahar goreng sangu ustad isuk-isuk ngadahar goreng sangu kaget nya eta teh geus ka 10 poe 10 poe Ramadan nyana nanya ke pemajikanana ka eta ka jawara emang teu puasa gitu cicing bae emang teu puasa pemajikan anu ngomong ulah ada omong ustad deres tahun ieu mah menang 7 tahun kamari mangan 3 geus deres ge kemajuan sakena sugan tahun hareup 10 lah eta ustad kaget neuli jawara teu puasa di bulan Ramadan tapi didereskeun ke ku pamajikanana sebab tahun kamari menang 7 tahun kamari mah 3 jadi geus hebatnya 7 ge teh mah masyaallah nyana bisa ka sorga nyana tak ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ukuran 7 poin ka dituna potong nyun serbat tuh kajian kokoh Allah karim jelema lamun di bulan Ramadan gering teu wajib puasa muriang mah Allah mah murah jasa geus sia mah nu mantak waing digeringkeun geus ulah puasa engke bae gobo di mana geus sehat kara kodok gering teu kudu puasa Allah karim hampang jasa ibadah jeung Allah bulan Ramadan urang giring kemudian teu puasa ke itu kodoan Syawal can sehat kana bae hafid can sehat kana bae Muharram haji can sehat kana bae Muharram kabur pae urang Muharram pae teu masalah engke lamun ditanya kunaon teu puasa bulan Ramadan Gusti teu kudu nanya ka abdi anggo si mere gering ka abdi sia di bulan haji mah kuaing disehatkeun encan pati sehat sia lamun puasa mah ngan sia bebejana bae ka batur gering keneh aing mah hanya hopan ka sia di oge nya neraka sia bisa dibohongan emangna orang yang polisi bisa bohong jeung Allah mah bisa bohong kajian kuku bahagia sehat henteu sebab nu boga sehat Allah anu boga gering Allah nu maha uninga wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma maha kawasa Allah ngamat mencakup pangeran urang ilmu la seluruh perkara nu teu kajauhan ku Gusti Allah inggis urang lamun kos kitu wa iqamatun jeung cicing di lembur teu ka mamana urang cicing di imah di lembur urang teu ka mamana wajib ngalaksanakeun puasa ketika urang berangkat nyaba ka Bandung meunang buka sanajan urang tenang-tenang dengan kautamaanana doang urang lamun berangkat ti dieu ka Bandung ti dieu ka Surabaya meunang urang buka cuman antara Abdul buka jeung teu Abdul kumaha kamasyakatan
ketika orang di perjalanan aya masyakat abdolan buka, ketika orang teu aya masyakat abdolan kana puasa. Da mah kembali ka diri urang nu ngarasakeunana. Arkanuhu ari rukun puasa teh aya 3. Hiji niyatun lailan likulli yaumin fil fardi, niat puasa ti penting niatna antara gurub jeung fajar didinya niat. Meme magrib niat terjadi, bada fajar niat terjadi, jeung niatna kudu unggal penting. Teu meunang urang niat sakaligus nawaitu shoma syahri kulli terjadi cek mazhab Syafi'i mah, kecuali mazhab Maliki. Mantak dipakai baca ku orang baca abeh ketika orang poho ganjel pakai ganjel mazhab Maliki niat eta geus di awal orang nawaitu shoma syahri kulli kuring niat puasa sabulaneun. Jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae. Niatna kumaha? Niat nu paling ringan nawaitu shoma godan min Ramadan cukup. Niat puasa isuk bulan Ramadan jadi enggak susah gitu pangsa etikna niat kos kitu cek kanjeng Nabi malam yubayyitu syam qabla al-fajri fala syamalah sajelema anu henteu ngendongkeun puasa ieu niat memeh pajarna maka terjadi puasana. Jadi kudu niat dipeting unggal peting paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi sakit. Urang dipagahan ku Syekh Nawawi ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya, ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir, di Turki, di Timur Tengah. Pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan. Naya ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna nawaitu shoma godin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sakali deui nawaitu shoma godin an adai fardhu syahri ramadhani Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aya nu ribut di lembur Ramadhana jeung Ramadhani. Cek aing Ramadhana, Ramadhani aing mengaji. Ramadhana sia. Ramadhani isuk da teu parwasa kabeh. Perbut Ramadhana. Geus dek Ramadhana teh dek Ramadhani teh sarua bae lamun hayang tegep Ramadhani lantaran diidopatkeun. Pagahan anak urang incu urang niat mati penting. Gas maghrib urang niat besi ke poholah begitu dur maghrib langsung nawaitu shoma godin an adai fardhu syahri Ramadan hadis sadatillahi ta'ala beres jadi. Atawa pas inget ke salat maghrib imamna babacaana lila maca surat kuduna kul yakul hu sabihis maghrib sabihis hayang keren meureun nya marum qori lah qori kurang pati kaondang masalah ieu surat sabihis jadi kulantaran kesal jangan niat di salat dia di jero hate nawaitu summa godina dari fardhu Ramadan jadi bae di jero hate masalah. Atawa mantes isa ngopi ngarokok inget can niat nawaitu shoma godin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanat lillahi. Jadi penting-penting we keur kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae poho reup ka jero kamar sare jeung pamajikan jima jeung pamajikan pas bejenan de keluar cai mani ingat ada cek pamajikan aku nangka tuh ngepeten awan sabari cekana jadi baik masalah babari jasa ada Masya Allah
marah sunnah ditambahan nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala atau ditambah hiji rukun puasa teh niat peting unggal peting lamun pohon teu niat awas diancam hiji wajib imsak artina imsak teh teu meunang barang dahar teu meunang minum teu meunang jimekos nu puasa bae padahal status teu puasa wajib imsak bari kaayaan teu puasa ke wajib qada. Jadi lamun nyana dahar mun nyana barang dahar diancam ku Gusti Allah disiksa 2 kali. Kan bantak wajib imsak urang sanajan teu niat teu puasa mun teu niat status teu puasa wajib imsak. Nomor kedua rukun puasa tatarku muftirin ninggalkeun nu mantak ngabatalkeun kana puasa naon min usuli ainin liman fadil maktuh ya dahar ya nginum ngasupkeun benda ngasupkeun ain karena liliangan anu terbuka ya celi ya irung ya mata eta batal kudu ditinggalkeun eta wa min istiqatin termasuk ngahaja-haja utah keur puasa batal man zara'ul kai ay galabahu saymun falasani qada wa man istaqa'a falyaqdi jelema anu boga panyakit 7 berang puasa berang aiprak datang penyakit 7 puasa non utah ieu mah teu ngahaja-haja utah sorangan teu batal puasa atawa naik mobil marum urang kampung yang naik mobilnya ada dia ka Banten datang ka Cikupa geus puyeng geus puyeng jaknya tatangkalan gunung laleumpagan nya aing cicing bae pas kitu mimitianana kabeh leumpangna cicing mulai geus teu bisa dikendalikeun atuh urang kampung mah gitu langsung heuk utah borosot ta eta teu batal lantaran teu ngahaja tapi lamun kieu mah aing teh lamun sok naik mobil sok utah ngahaja aing mah hayang utah naik mobil hayang utah maksudna batal lamun ngahaja-haja utah deuk kumaha bae carana batal puasana tapi lamun utah sorangan henteu termasuk wa min khali kullul hasafah ngasupkeun hasafah batal atawa nu kaasupan hasafana batal atawa ukuran hasafah mun eueuh hasapan batal sing hade besi awewe mah kaasupan ku aya misalna naon kitu ngaranna aya bonteng letik gitu kunyana di lumayan keun diasup-asup gitu rada kajero satu batal saudara Masya Allah karim kahiji niati peting unggal peting nomor kedua ninggalkeun nu ngabatalkeun kana puasa ya dahar yang nginum yang ngasupkeun ain yana benda kanu terbuka ya mata ya celi irung termasuk ihlil barinyana ingetur karep sorangan batal puasana kecuali jahil ma'dzur bodoh anu dihampura kaya ning anyar asup Islam kakarak gesa minggunya na tarina Katolik can nyaho bag-bagan puasa
sugan teh mah puasa teh asal teu dahar teu nginum bae ai kitu mah bangsa kitu ngasupkeun benda ka mata ka ceuli dan lain sebagainya pajar teu batal nyana kos kitu non teu batal sebab ma'dzur nama sebab dahar kitu nana Kristen asup Islam tisu datang jam 10 ngadar wudu terus ke jam 2 dahar deui tanya kok puasa bahasanya gimana ya tuh puasa nggak makan nggak minum dari kapan tadi dari jam 10 tadi pagi jam 10 nggak makan uduk terus saya puasa lagi sampai jam 2 makan sekarang udah puasa lagi jadi ada kurang ini masa tahu nggak kuat yang puasa kos gitu tapi jana mama ma'dzur masalah emang can nyaho urusan ada salah tau kos gitu ma'dzur anyar asup Islam lamun disuntik lantaran lain manfatin nafsu suntik teu batal sanajan diikhtilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik tak ieu aya nu ngateu batal kumaha mutamana teu batal kumaha mun diimpus sarua bae diimpus ge sebab tama lain melalui manfaat geus lamun urang muriang kemudian diimpus teu batal puasana atawa urang diimpus hayang seger teu batal puasa asal diimpusna ieu melalui lain manfaat kadi ka darah lain ka jero lain ka jero beuteung lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi ka dieu di dieu kitunan ngadileungeun diimpus teh aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu utamana tetep teu batal sebab lain manfaat mun hayang seger impus masyaallah beda jeung tatu lamun tatu mah tatu raheut lamun urang raheut di dieu jero kemudian kurang diasupan obat tersebut terus dilesep ka jero lain di dieu tatu di dieu atawa disirah bisa asup ka jero terus bisa batal tapi lamun ditonjok make jarum diikhtilafkeun teu batal nomor katiluna imun jelema nu puasana gitulah rukunna hiji niat nomor kedua ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa nomor katiluna nu puasana etalah rukun puasa wajibu mal qadaya shaumi al kafaratul uzma wajib disertai dengan godoan puasa wajib dibarengkeun jeung qada teh kitu kafarat nya wajib qada nya wajib kafarat urang lamun nyaritakeun kafarat dina fikih loba aya kafarat yamin aya kafarat dam aya kafarat nazar aya kafarat ieu jadi ulah kaliru tah urang teh lamun carita kafarat teh loba urang munggah haji tamatu atau kiron kafarat dam ngaranna bahasana teh kafarat kene dam eta teh bisa kitu ku hewan bisa ku puasa aya kafarat yamin urang sumpah kemudian nebus tina sumpahna na eta teh bisa sedekah 10 miskin atau puasa 3 poe kafarat yamin ngaranna aya kafarat deui ieu disebut kafaratul uzma ieu mah itsqu raqabatin mu'minatin bila iladin salimatin an aibin Zaid bulan puasa panganten anyar tenang-tenang bae nyana ngalaksanakeun puasa sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe barang asup ka kamar pamajikanana keur sare teu make calanan nang karak
ceknya teh waduh nantang nih. Atupan langsung ngain kos kitu mah bobogaan kan huda. Sedengkeun cek ulama di mana-mana zakar hudang akal leungit. Kan asal zakar hudang zalal akal. Masya Allah, idza qoma zakar zalal akal. Di mana nangtung bobogaan akal leungit. Pohonnya leng teringat di bumi alam. Karena lagi pengantin anyar gubrag wae langsung. Pamajikanna ingat bae ingat deh sarua bae lah diantep ke sarwana. Kesimpulan Allah kisah jima jeung pamajikanna di bulan Ramadan tanpa ngabatalan deui puasana batal didenda kudu mayar kafarat. Cing hade naon kafaratna di samping ke kodok kafaratna nyana kudu ngamerdekakeun abid anu mulus ulah aya cacat anu mun digawe na ieu cacat kana pagawean di urang mah rokobah teh di mamanda ge kuari mah ganti atuh kudu kumaha saumu syahraini mutatabi'ain kudu dibayar kafaratna 2 bulan puasa berturut-turut. Ceknya na boro 2 bulan nih cara genep wae geus naik. Komomun 2 bulan. Lamun teu bisa puasa 2 bulan berturut-turut, yut'amu sittina miskinan. Mereka daharan 60 miskin. Likullin minhum mudun min ghalibi kutil balad al-majid fil fitrah. Saurang-saurang nasa mud. Jadi 60 miskin 60 mud. Beas anu bagus bahkan ditambahan deui mun aya ku samping 60 ta etalah dendaanana. Mantap sih hade bulan puasa lain panganten bae sanajan geus kolot ge hari kira-kira bakal teu tahan malah sok kadeket-deketan pamajikan maning tipe-ting bae 2 kali 3 kali. Semua masalah guys pokoknya mah berang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma. Tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum kakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima. Ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma. Kayak Sayyidina Ali maupun gede syahwatna lantaran yang megagah. Jadi begitu azan teh maghrib Allahu akbar nya nama lain minum jai Zam-Zam cekel pamajikanna tangkarakeun ces. Jadi jangan nggak buka adana ku eta tuh masalah ulang ge pas adzan Allahu akbar nonggeng ja. Aduh Masya Allah. Jadi nggak buka adana make eta masalah. Wajibu mal qadai alim sakul som bisa sitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji alawalu fi Ramadan ala fi ghairi alam muta'ammidi muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta aja doraka kadituna tetep bae wajib imsak
nya wajib qada nya wajib imsak. Nomor kedua ala tarikin niatil lailan bil fardi petingna teu niat lalaworanya nanti peting teu niat berangna wajib imsak nya wajib qada. Nomor katilu alaman dasahara zanan baqalail babana khilafu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam 3:30 kebeneran jak nyana jelema serpi jana dahar beredar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat jak nyana tapi kadeuleur ada beurang ye kagetnya lagi barang di deuleu jamna tetep 3:30 keneh bae ieu mah orenganan innalillahi jamna masyaallah ai sia payah tuh teh dikubur iya orenganan jamna 3:30 bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh teh eta kan nyana boga sangka peuting ge ternyata beurang wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta sing ade. Nomor kaopat alaman aftara dhanan li gurubi dhanan al gurub pabana khilaf itu ieu mah buka nyana es barang es udang kasorean biasana kan puyeng tah udang sore mah leng oh geus peuting cek ngana ieu geus magrib kajian gugu barang neuleuh lalai halal liber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran berit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mah pan ngobrol di alam berit teh ngobrol jeung berit ngobrol teh jeung berit di buaya ngobrol jeung singa di zaman baheula teh ngakuari ge ngobrol ngan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah buaya ngobrol kapanggih di sisi walungan jeung mau selamat pagi cek mau pagi cek biasa ngobrol gimana kabarnya baik-baik saja cek tidak ada masalah bagaimana di leuweung juga enggak ada masalah cek ngobrol biasa kuari geus sarua teh tapi cek buaya kula aya kesedihan reti naon masalahna jelema zalim ka kula cek pelebah mana zalimna aing teu naon teh kumaha kula malah geus kumaha Allah boh wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah setik ceknya nanti awas aya buaya salah setik aya buaya kitu onam kulan tepati risi ieu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cekna eta kulan nek jasa cekna disebut air mata buaya pugunya anan buaya eta garobrol mau teh ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan tuh imah itu bae beri teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba berit tah eta teh introspeksi bahwa buating urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah berit teh kos kitu nah kulantaran loba berit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina berit adalah ucing teh mantak asal gok bari aya ucing sih berit indit ucing teh pamatian berit ucing teh pamatian berit geus embungeun berit mun aya ucing tah zaman kuari mah begitu berit neuleuh ucing kecil ucingna teh macegan rombongan urang geus gede cek teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag berit kuari mah berit ngudag ucing
seueun ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik kayaknya Masya Allah. Jadi lamun urang ceritakeun tentang hewan, penemuan para wali-wali Allah, hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh Masya Allah geus sempurna kabeh. Ya Allah, datang ka urusan setan geus sarua. Dina bulan Ramadan teh supidati syayatin, dirantai setan teh dirantai, ugligot abwabun nar, lawang neraka dikunci brek disuruh ditutup, dibuka. Putihat abwabul jannah, lawang sorga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang sorga dibuka, lawang neraka dikunci, setan dirantai ngeunaheun diasakan. Masya Allah. Eta teh tadi saaki nyana teh munajat ka Gusti Allah, ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan. Coba Gusti, setan teh musuh Gusti, tapi abdi can pernah neuleuh ka setan, abdi benci ka setan. Sakumaha dikutukna setan ku Gusti, tapi abdi can pernah neuleuh. Pang buktikeun coba setan. Lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah. Hei akik, mana lembang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin muasal ta ininya ya langsung nyana lembang bener aya kaget cenah ge si setan teh lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa. Ya Allah, make jas biasa kasep. Ih cek dari depan setan teh dina benak hatinya na jore, setan teh dina benak hatinya na tapi kasieun, tapi bekase ganteng setan. Ya Allah ya Rabbi, pan aya setan make jas makan pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi, kadang make BHS. Assalamualaikum jaksa hakik, tengah jawab kagetnya ada goreng teu kudu disalaman ya setan mana karena di istirahat segala lah aja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang gunaon gitu itu gunaon teu diganggu mana itu untuk kunaon cek lain atuh pan atuh kumaha nya lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cek nya si aki ke seuri bae masyaallah geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan Aisyah itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh tadi ganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya ainu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge tah mah geus nubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus bae beurang jeung penting hese nya nama karena Allah bae datang ka kula mun ngadeukeutanna panas manda kula geus selesai jasa geus lawan istirahat bae mah mau ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dilepaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik salam kula teh Kiai data dina kula muryangan bae ka hiji nomor kadua kula teh dagang amruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar beuk sodako ka setan teu kira-kira teh nazar. Ya alhamdulillah Kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu
saya mau boga masalah kos kitu cek kiai teh. Urusan sajen teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalas sakitu doang. Urusan sajen teu sah mah gampang. Jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah. Nazar mah nazar teu bisa ngarobah, bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil. Cak Kangjeng Nabi, aya sedekah kudu nazar. Eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna. Geus gampang teh mah urusanana. Ngan ieu mah sakieu doang. Lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa. Maka laksanakeun. Tah, kula deuk laksanakeun kudu ka saha ieu? Nazar sedekah ka setan. Heueuh nya cek jaran teh. Makana lah aing munajat deui ka Allah. Munajat deui ka Allah nyana saya akik teh. Ya Allah ya Rabbi, aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan, senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan. Coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna? Abdi hayang jelas. Ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan. Bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Hei setan, kula ieu boga pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sedekah ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek geuna atuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana. Raja. Lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek geuna. Bener. Saha anak? Anak kula mah itu bae tuh nu di pasar, sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takaran teh eta anak kula. Hiji. Nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula. Loba tah anak setan. Bisa ka dieu tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula. Nomor katilu nu deket pondok pesantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula. Coba teman nu kitu. Di ditu di Lampung di dieu mah eueuh. Di dieu ngaraji kabeh. Mantep. Campur main gaples etik. Badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Tah eta bae geus baekeun ka dinya geus. Tep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takaran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pang pandeurina, kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan. Ai kebenaran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deket pondok pesantren, kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan. Bisi bae jadi imah urang, anak urang teu puasa. Goblok si anak setan sia. Anak dasari bae atuh, bapak geus setan burung. Ajeuna mah anak dasari, bapak geus seuri. Ajeuna mah dirangkul urang pasetan-setan leuh. Masya Allah. Ngaku jaga setan tadi ngaku ka anak-anakna etan tadi. Ya Allah ya Rabb. Tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana, geus diulik, geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna, geus jaho nyana teh bentuk-bentuk setan. Caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya anu nanya, Kiai
nyaritakeun setan-setan bae cek cara teh pamajikan setan saha nya mah tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun henteu cenah aing ngabesan teu diundang punya nikahkeun henteu teu jauh aing ka pamajikanana mah ngan aing ka anak namanya ho aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun Sabirun Tawimun tak tepan ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan teh nontak baheula aya ka abah ka dieu jelema nyandung ribut bae geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae datang deui ka abah cek abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge cager ge sebab eta anu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot ngomong ka nu ngora ngomong ka nu kolot bacakan dasimun simbreukeun ka nu kolot lamun gurak paeh-paehnya namun hirup cager eta dasimun setan dasim eta geus bari mah lamun anu kolot dasim sia kahiji jelema anu di bulan Ramadan ngahaja-haja buka wajib qada wajib imsak nomor kedua teu niat ti pentingna berangna wajib imsak tur wajib qada nomor katilu sahur ngahaja sahur boga sangka penting kana padahal geus berang wajib qada wajib imsak nomor kaopat nyana buka nganggap geus maghrib padahal encan na eta ge wajib qada engke tur wajib imsak nomor kalima halaman banalau ya masalasi syabanana min Ramadan jelas-jelasan kamanehanana bahwa eta poe teh tanggal 30 bulan Sya'ban dianggap kunyana Sya'ban keneh padahal geus lebaran nah dianggap kunyana geus lebaran padahal eta Ramadan keneh nah eta teh wajib qada wajib imsak nomor kagenep halaman sabaqahu ma'ul balagha min madmadah wasinsak jelema di bulan Ramadan wudu kemudian kekemukna kenceng teh klak ka jero nah atau ka irung sudah kemudian ka jero na eta batal puasana wajib qada wajib imsak pabatalan puasa yabtuluson biridatin batal puasa ijikum murtad Zaid ger puasa murtad batal puasa na'udzubillah min zalik wahidin jeung haid sarwiti di bulan Ramadan puasa berbaik haid batal puasa aya mani perintah puasa aya jol mani jatama'al muqtadul mani kutimal mani wanipasin jeung nipas ketika sarwiti puasa nipas batal puasa awiladatin manak batal puasana au jununin edan batal puasana Zaid di bulan Ramadan puasa aiprak edan sanajan sakedeung batal puasa wabi ijma'in jeung ayan batal puasa sakarin tak ada bihi mabok ngahaja-haja in ama jami'an nahar batal puasa sing hade urang kudu ngajaga dalam rangka puasa nikihna nu rapih lah. Selanjutnya
Halitar pi Ramadan arbatuan wa hiji aya nu wajib bukana seperti nu head sakumaha tadi nu pas teu menang dipaksakeun puasa wajib buka sanajan beuki jasa puasa lamun datang head datang nipas tetap wajib buka. Nomor kedua jaizun minang buka musafir jeung marid jelema nu ngalancong dekat Singapura ngalancong dekat Tasik ngalancong dekat Bandung ieu mandat buka bae mangga ada puasa bae mangga kitu kabeh nu gering cek nu gering teh dirasa-rasa rada kuat ieu puasa mangga kembali ka dirina bae tamah cek dirina kuat ieu puasa laksanakeun ahwal mangga sakadar menang. Nomor katiluna wala teu wajib jeung teu jaiz nu edan mah kumaha nyana bae atuh wajib bukan teu menang bukan teu sebab teu kataklif mangga bae kumaha nyana bae. Nomor kaopatna anu diharamkeun bukana seperti jelema nu akhirkeun ngodoan Ramadan bari manehanana ingkan datadina ai prakrupak waktu eueuh di waktu haram bukana. Zaid tahun kamari teh boga kodoanin 5 poe eta wajib dikodoan di jero tahun eta diungka diengke bae Syawal lapit haji Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Rajab datang karwacan di kodoan aya waktu 5 poe deui teh ka bulan Ramadan eta geus seureut jasa waktu samporet nyana ngodoan di dinya haram puasa haram buka lantaran mun buka eueuh poe pas-pasan ta eta wajib nyana ngalaksanakeun qodo di samping wajib mun buka haram sebab eueuh deui jangan ngalengkah ka dituna Ramadan wajib eta haram nyana bukana. Tah kitulah caritaan tentang pembukaan anu wajib buka anu wenang buka anu teu wajib wenang aya nu haram buka. Wa aqsamul iftar arbaatun ari bagian buka aya 4 hiji mayazamu fil qada wal fidyah. Nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah 2 hiji al iftar li khaufina la ghairi buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah. Ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan nyana teh mun bari puasa ge bisa ngan biasana bari puasa susu kurang cai atawa hambar geus orok teu daekeun nyusu ceurik bae lah cak si sarwiti teh kuat mah kuat ngandek buka bae demi anak ku deudeuh-deudeuhna jeung nyaah-nyaahna ka anak nyana di bulan Ramadan buka tak ieu bukana ngarempanan ka anak besi gering lah besi muriang lah tak eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah. Urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa ka luhur henteu ka handap henteu naik tanggal kalapa ka luhur teu kuat ka handap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kan eta ka luhur ja nyebrang itu teu kuat karena paruh sana morosot ya gula mah tulungan nah ieu urang deuk nulungannya na ge sarua sebab tangkal kalapana ieu teh 40 meter wara ieu tangkal kalapa jadi nyana aya di 20 meter urang teh nulungannya na teh ieu keur puasa sarua bae nah ieu urang buka puasa nulungannya na buka heula urang puasa lantaran ieu korban duana na ieu urang bari puasa teu kuat aing ka luhur
ngan lamun diatepkeun nya ragag urang tulungan ka luhur urang dipapak urang buka heula bukana urang nulungan batur wajib qada wajib fidyah. Nomor kahiji nomor kedua al-itar ma taghiril qada'in ma imkani atayati Ramadan ahor buka disertai ngairkeun qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah. Zaid tahun kamari boga kodoanin kemudian datang ke tahun ieu can kapuasaan datang ke Ramadan deui can puasa paleta teh wajib qada nya engke sawal ka ditu nya wajib qada nya wajib fidyah. Qada nama tetep lamun manehanana qadaanana 2 poe fidyahna mun kakaraksa tahun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter 2 poe 2 leter. Datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan ka qadaan keneh bae encan ka qadaan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae qadana mah 2 poe bae ngan fidyahna berarti tambahan mun satahun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 2 ieu mah kesimpulanna pan baheula ieu mah urutkeun ngora di Jakarta teu puasa jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun geus 15 tahun urut gabajidor di Jakarta kuari sadar geus kolot jadi baheula boga qadaaneun 2 poe lain 2 poe sabulan teu puasa sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun berarti sabulan teh 30 poe sapoena saleter kuari geus 15 poe 15 tahun berarti sapoe 15 leter kali 30 berapa kali 30 gegeraan kos hitung hutang bae angel jadi berarti 450 kali 15 berapa? 45 bener ente sih yang hitungnya teh nah ai qadana mah tetep 2 poe ngan beasna fidyahna. Kemudian gitu nomor kedua mayazamu fil qada dunal fidyah eta masalah eta tadi ta loba datang ka kula simba anaknya nyusuan karena anak. Oke, saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai. Fidyah apa? Saya nggak puasa katanya bulan Ramadan. Oh iya fidyah. Berapa hari? Sebulan. Jadi berapa liter? 30. Kodonya udah emang wajib kodo Pak Kiai. Wah iya udah. Iya. Katanya fidyah doang. Tak eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang. Ai kodona henteu. Itu sering itu masih mbak-mbak sering jadi si mbak-mbak mapan kurang ngaji orang Cilongok mah nya fidyah henteu nya qada henteu lebih parah tuh jadi nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah. Nomor kedua mayazamu fil qada dunal fidyah wajib qada teu kudu fidyah ieu mah okos mugma alaih teh jelema ayan wajib qada teu kudu iya wa salisu mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha ieu syekhun kabir aki-aki umur geus 80 tahun 90 tahun anunya nama diajakan ngobrol ku urang ai sia saha pugu anakna saya aki-aki aduh ke ngobrol deui urang geus ngobrol tadi taju urang keluar aya baru 10 menit kadinya deui sasalaman deui jeung nyana ngobrol deui sia saha cak jana teh wah aki-aki brengsek ge kos tah ieu kos kieu
wajib fidyah teu wajib qada geus harapan di mana kos kieu geus harapan ieu mah ka pamajikan ge kitu ke noelnya na tunang karak biasa pamajikanna ge menang 10 menit noel deui cek pamajikan euy kakarek ge cikeneh ilah kamari tamah jadi lo pohon jasa masyaallah masyaallah nah iya wajib fidyah wajib qada fidyah lagi poe eta bae asal maghrib bikeun poe isuk bawa waka ke isuk maghrib bikeun terus bae ngal poe sapoe saleter kubaca na kiai lamun disabulaneun bae riba ulah lamun endek atuh teu nanaon ngan besi rugi maksudna besi rugi kumaha besi nyana menang 10 poe paeh kan rugi 20 liter teh ka ditu ayo besi carita ieu mah cari disodakokeun we sakaligus atuh masalah nya jadi urang mah teh emang barahan ieu sebenarnya di Indonesia mah sangat luar biasa ese jaritakeun bangsa Indonesia mah hartina bener-bener tawadu bener-bener itu laleuleus hate di urang mah lain lalagaan urang lamun dulu di Timur Tengah deredegna jeung segala rupan di urang mah salah dihampura bae pejabat salah dihampura bae dulur salah dihampura bae bude hampura mantak pohara urang luar negeri urang Timur Tengah urang Amerika Eropa dulu Indonesia gak kageteun sebab kunaon sih tilok mararah orang Indonesia Masya Allah laleuleus nararmah di Mekah paling diakui di Mekah paling diakui ke orang Arab paling sopan orang Indonesia elehan orang Indonesia geus pokona moal aya bae moal aya di dunia kos orang Indonesia beneran ini lain lalagaan orang luar negeri mah tuh menang salah seeutik sukat sikut bae di urang aya hiji dua mesti dianggap lah nu kos kitu ya nah mantap orang lamun nyaritakan sejarah ilmu tetap Timur Tengah tetap Mekah ilmu mah ti ditu awalna tapi pemakaian kadina lobaan orang Indonesia ini tertulis di sejarah lain lalagaan anu pertama neangan ilmu thariqah orang Indonesia datang ke Baghdad di zaman Tuan Syekh kembangkeun di urang kuari waritan loba jasa nu berthariqah teh di Indonesia duniana nu panglobana di Indonesia berthariqah dari Habib Lutfi teh Habib Lutfi eta teh diangkat sebagai ketua thariqah sadunia keur ieu mah nya ketua thariqah sa-Indonesia ku di sadunia lain lalagaan mah eta masyaallah keur ieu diangkat thariqah sadunia kan Gus Dur kaburu jadi presiden ketua thariqah sa-Indonesia kada thariqah teh pan lain lalagaan ngoh kudunya sejarah kudunya berbagai thariqah nu aya di dunia mantap urang mau nyaritakeun Gus Dur urang Gus Dur ieu mun nya carita tentang thariqah carita tentang silsilah nyahoan jasa wali Habib Lutfi nyaritakeun thariqah naon bae nyaho naon bae silsilah nyaho bae Masya Allah ta eta hese jasa urang naon kitu manggihan jelema kos kitu